hari itu mah. Ya. Wah, buah enak. Biasa we, yo mah tugas negara yo. Ngarona. Aduh. Salah aing mah Ayo sih, ke mana sih mau ikut aing ke situ? Dasar supir wahon edan. Kasih duit gak mau. Mas, Imas, kita nyucinya di tempat mananya? Ya, di tempat biasa we. Oh iya. Si Junet bener kelakuan. Kernaon eta di dinya? Nanaon sia di dia belgu. Wes beting kieu. Tong hilap ke warga Cijagung dan sekitarnya tonton film Si Junet Cijagung. Aduh, piring nangkup, euy. Aduh, euy. Naon kudu dihakan. Nikah hakanan acan sanggup beak. Aduh. Wih beak ieu teh. Tidur saja sekarang mah lebih baik.
Si Junet eta pagawean teh molor we jeung molor mana-mana. Udang. Geus urang. Sia mah aing keur meunang kene sare. Kan sare pagawean teh mana mah. Ayo urang ka sawah. Hek naon ka sawah? Sawahna berarti teh ka dieu lah. Hari mana cager? Pira ku sawah da titah ka dieu. Hari ge urang ka sawah. Ayo, kami bisa dahar. Hek naonan ka sawah. Da urang mah teu ngadahar sawah. Iya, pira ku sare wae. Ayo eno urang ka sawah. Tuh, bawa pacul. Jadi meh bisa dahar, urang kudu moal pacul. Urang jual ka mana pacul ieu atuh? Iya, maksudna lain arek dijual. Hayu urang pake pacul ieu, urang gawe. Ah, Lim. Ayam mencek Lim. Mana? Coba ayo cekeun ayo. Mah lah, urang cokot ayeuna Lim. Ayo. Si Junet bener kelakuan. Angkat magandelang, bangun saya karenang, nganggo sinjang di lambat, mojang priangan, umat imut lucu, asura-asuri nyari, larat lirik kepak, mojang priangan, dirasukan kebayang, tapihan cahayana. Mas, kita nyucinya di tempat mananya? Ya, di tempat biasa we. Oh iya.
Aduh, ieu kota. Ning geus rea imah oge geningnya. Ayeuna mah lemur oge jadi kota. Duh. Ini mah. Siapa mana tahu gara-gara mana beteng kuing jadi sebel cing gedenya terus gede kuing di alam Eta si Juned ngan molor wae budak teh. wayo sia aya naon ieu teh aing dikarek sia molor teh sia Mas Salim sugan teh harimau berumah ku aing dikadek di ayo semangat ya
Aduh, euy. Aduh, kok aing cing badag ieu mah. Bagoy teh naon? Aduh. Salah aing mah euy. Woi, sia. Sia di udah bae. Ayo sia, ka mana sia mah aing ka kieu. Sabar Mang, sabar. Ayo. Gago. Jadi lari gitu mah. Ayo. Sabar Mang, sabar ya. Sabar ya. Sabar Mang, sabar. Kang, entas Kang. Kang, entas satu Kang, entas. Ulah para saya. Wah, itu mah kan Kang Junet. Kang, atos. Ayo para saya. Kela Mang. Rot. Jadi ayeuna mah. Wah, buah edan. Halo Mas, orang wih ke sore. Kayak tuh. Aduh, senang sobat. Ya Mas, tungguan. Salim. Ayo, urang alat tahu. Ah, sia mah hayang nginep wae. Oh, atuh. Duaan ah. Oh, ayo doan. Badag ieu mah hui euy. Hayu tuh buru bantuan. Duaan pan. Atuh pan urang teh di jalan meureun. Angkat Lim. Sia. Lim, angkat Lim. Ayo tuh, angkat. Ayo terus, angkat. Bedoa tuh, cenah tanagaan. Ari maneh Juned? Sia mah kos markiran wae hapeup. Iya, bantuan. Oh, ayo buru atuh. Sok, Ayo, buru. ayo. Ji, 2, 3. Buru 2 geuning baradag kieu. Naik teu beureuh kumaha sia ngadaran huwe sama dia kieu. Buru lah, urang panguh. Panguh. Yelin. Kela. Lim, yuk. Ayam mencek tuh. Coba yuk, cek heula. Mana itu? Yuk, Berat nih. Ayo. Oh. Dasar si Juned. Dewe kue nu mangulna. Juned. Itu bener si Juned ya.
mana atuh warga? Dari warga. Nih sarangan dek ieu teh euy. Khawatir. Si Junet ngawur wae budak teh. Junet lamun jeung ngalamun Si Salim deui pagawean ngaruaskeun aing we hayo. Ari Junet ngalamun jeung ngalamun katingalina teh. Ngalamun naon deui wae atuh Junet teh. Saya mah bebas. Mau ngelamun ini boleh, ngelamun itu boleh. Terserah. Tuh, Lim. Wih, geus masak. Ayo ah. Mana Junet? Mana Junet? Tah. Mana? Sok guar heula tuh. Gila ya? Eta. Nice. Panas, Lim. Mane lalaunan teh kuring teh arek nikah jadi ayeuna keur ningan ilmu heula kuring teh ieu teh. Aek nangan ilmu naon atuh teh? Ilmu hitam, apa ilmu putih? Ilmu yang bisa membuat saya kaya agar saya bisa nikah. Kamu Lim, emang calonnya sudah ada? Ada, Ned. Makanya saya mencari ilmu supaya kaya. Saya mau jadi maklar biar bisa hidup dari komisi. Saya mah begini saja sudah cukup. Gak kepengen jadi maklar. Sudahlah, terserah. Maneng Imas, si Abah, encan setuju. Tapi tetap saya mah cinta kaneng Imas teh. Ibu jadi sih ya. Junet Kang Salim, kumaha ada mah? Ari mana datang kan? Mana Kang Cilok? Kan jualan cilok? Saya suka nawar-nawarkan cilok kemari mah. Mana ciloknya? Tah, wi. Dah. Kang, saya teh mau cerita. Si Abah mau bikin pabrik cilok. Ajak join supaya saya bisa nikah. Nikah. Emang geus aya calona? Saya mau nikah. Era Mangges aya, mana calona? Saha? Era Weh, aya Mang Junet, Mang Salim, Mang Tarman. Kenarawan ya teh? Apaan sih? Arek ka mana Pancip? Muter-muter. Biasa tugas negara. Ngarona. Ya, kebeneran ya, hui. Singkong. Kayak tuh orangnya
manusia yang bertakwa. Artina takwa teh sieun ku Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala itu yang mempunyai surga yang luasnya semua untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu yang manfaat untuk semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa jadinya? Kita kan ya, kita aja ya. Dadah. Dadah. Ya udah atuh nya Mas, saya teh ti payun. Mohon mangga atuh. Ya, hati-hati. Ya. Si Mas. Mana? Mas. Tuh net masalah awe mana Kak? Ribut. Ngejatuhin ku aing ka si Abah. Nyata si Junet ngaranna ge. Jatuhin Pak. Nyi Imas, boleh ngaos Nyi? Mohon Kang. Bade dijajab Nyi? Ya, terserah Akang. Oh, hayu atuh dijajab, kin bade nyana kober lah nya. Ayo atuh. Nyi Abah aya? Aya, Aduh. Ambu aya? aya. Leuwih aduh. Kunaon gitu Kang? Antuna naon naros we? Akang, bade ka bumi heula? Ah, terserah. Nyai we akang mah.
Kelan kan? Henteu ah. Naon Akang? Henteu. Kalebet atuh. Emang tiasa? Biasa. Abah ada ayah. Ambu aya. Ayah. Ini Kenaon atuh Kang? ya udah Akang uih dulu ya. Hati-hati ya Kang. Iya. Woi, naon eta? Hayo Mali. Nanaonan Kernaon eta di dinya? nanaonan sia di dia begu. Geus beuting cieu. Gening Abah. Akang. Dimas. Beuting. Di mana maneh? Balik asup. Ayo Nyai gelis, orang lebat tas wengi. Abah, kumaha damang? Damang. Geus beuting, balik sia. Ya, mangga tuh, Bah. Mas, dadai kanan antar ku si belagu. Enggak bah, Kang Junaid pada baik. Baik. Dah si Junaid mah belagu. Ayo asup. Ayo Nyai, kalebat. Mas. Kulan bah. Oh di dari nih Nyai gelis. Mas, Abah bade nyarita ke Mararane. Bade nyarita naon Abah? Iya. Abah bade carita ke Anjeun. Arek aya juragan cilok di dieu. Arek nyieun pabrik. Nah, pabrik naon Abah?
Pokoknya mah sip we lah. Tah ayeuna mah tinggal aya kadaek kudu dararaek. Ela, Mimin, Lilis, nya. Damelna naon, Bah? Terus, Imas sareng lain cantik kedah kumaha, Bah? Pokoknya mah maneh mah nurut Abah we. Ya wios atuh, terserah Abah we. Tah hiji deui Imas, maneh arek dijodohkeun ka Juragan Cilok. Saha kitu, Bah? Pokoknya mah aya we lah. Ih, Abah. Pokoknya mah duitna loba, mobilna alus, beunghar we lah. Jauh jeung si Junaid mah. Sok ayeuna mah bereskeun we masakna. Mohon, Bah. Imas, dijodohkeun jeung saha? Duka tuh Abah. Terus Imas, Kang Junaid kumaha? Iya, Kang Junaid tuh. Nggak tahu ah. Nyai, gelis, tas beres teh Can. Beres, Ambu. Ambu, itu Abah, naon sih? Arek ngajodoh-jodohkeun Imas. Ambu mah kumaha terserah Imas we. Kan Bu, Imas kan ada Kang Junaid, Bu. Sok we tuturkeun, da orang tua mah hayok nage alus. Atuh da Ambu. Ya atuh gelis, waya urang beberes ka dapur. Mas, kalau orangnya Bang Harmo ya gak apa-apa kali. Kalau nggak mau buat Mimin aja. Sok we, ari mau mah. Yaudah ayo kita ke dapur. Sok atuh mangga carali. Hei Mimin, kumaha tuh? Ternyata aku harus ikut ke kota. Sok we Imas, ikutin aja kata si Abah. Kalau gak mau mah buat Mimin aja, nggak apa-apa. Ih Imas, mobilnya alus, Uangnya banyak. Naon deui Imas? Kalian. Cie. Imas, pikirkan tadi Abah bilang. Nah sekarang Abah mau ke kota, ke tempatnya si Paijon. Nyai, gelis, da si Abah mah hati nate sebenarnya mah baik. Tuturkeun we. Ambu. Kan sebenarnya lumayan. Kalau ada papi cilok, pendapatan kita bertambah. Betul kan, Min? Please? Iya. Ya, Imas bingung. Sekarang mah terserah Abah ya. Ya sudah, Ambu tinggal ya.
lihat air kecilnya sekali ini. Andai kata kita bikin pabrik air mineral, bagus. Coba tanya, air dari mana itu? Bisa. Ya, secepatnya itu kita butuh informasi. Siap, Pak. Ya, sampai sebelum kita nanyain sawah-sawah dan tanah di sini, ini lebih bagus untuk sumber airnya. Ya, Siap, Pak. Ya. Oh iya bos, bagus bos buat air mineral bos. benar bagus itu Min. Bagus. Pokoknya air ini harus jadi pabrik mineral kita Min. Iya Pak, Ya. siap Pak. Secepatnya kamu tanya-tanya nanti. Ya, siap. Min, coba kamu tanya sama si Akang itu, siapa pemilik lahan-lahan di sini? Baik bos. Kang. Nuhun aya naon? Bari itu baru Kang. Nuhun ari naon? Tanah ieu nu saha Kang? Oh, pamit telepak mah. Ieu teh nu Kang Juned. Oh, di mananya Kang? Kang Juned dah. Ya tadi mah sareng Kang Salim di Lebak. Kin urang pada dijajab. Mun Kang. Mangga atuh. Bos. Ya. Menurut Akang itu tadi saya tanya informasi tanah-tanah ini punya Kang Juned bos. Di mana Kang Junednya? Ada katanya bos di sana bos. Suruh si Akang itu nganter kita ke sana. Ya siap Ya. bos. Baik bos. Yuk, Baik, biar bos. cepat. Ya siap bos. Pak, saya antar, Pak. Ya, yuk. Deket sebelah sana. Adek, Kang, hati-hati Kang, rapuh Kang, Bos, hati-hati bos. Jembatannya bos. Nanti ini saya bangun jembatan di sini. Kang, ini tempatnya masih jauh. Kang, Mana Kang? Masih jauh? itu sudah deket sebelah sana. Oh. Ayo. Ya Kang Salim, Pak. Dim. Kang Salim. Di mana si Juned? Aya paling ditu tadi mah. Iya, aya bos di kota. Rek beli tanah si Juned cenah.
Ayo atuh ku abdi dijajak. Ayo atuh. Pak, Kang Junednya sebelah sana, Pak. Ini masih jauh, Kang. Di mana ini, Kang? Ayo Pak, saya antar sebelah sana Pak. Yuk. Ini jalannya muter-muter sangat jauh. Nanti saya pasang eskalator di sini. Si Juned sare wae bener. Kang, ini ada Junednya. Ini orangnya yang punya lahan di sini. Betul, Bos. Ini Bos, orangnya Bos yang punya lahan di sini, Bos. Coba tolong bangunin dia. Baik, Bos. Aduh, ya si Juned. Juned. Aya naon ieu? Ganggu wae keur ngeunah-ngeunah sare. Lain kitu, Ned. Itu aya bos arek meuli taneuh. Taneuh. Sanu arek ngajual taneuh. Bos. Ieu orangnya, Bos. Benar kamu yang punya tanah di sini. Emang kunaon? Saya mau bayar. Berapa luas tanah di sini? Saya mau bikin pabrik cilok di sini nanti. Saya butuh tanah di sini. Ya bicara butuh mah saya juga butuh. Kamu mau minta berapa harga tanah di sini? Biar secepatnya saya bikin pabrik cilok. Ya, terserah saya. Tanah-tanah saya mau dijual berapa juga. Ya terserah saya lah. Mung, dekak moal. Kalau tanah ini dijual, anak cucu saya mau makan apa? Jual, Ned. Kita bangun pabrik cilok. Nanti kamu bisa jadi kaya kalau tanah ini dijual, Ned. Terus lah, rumah uing lah. Alor ayeuna mah lah. Mamin, gimana ini orang ini? Tanah mau dijual nggak? Ya, Bos, nanti saya tanya, Bos. Kang, gimana nih, Kang? Tanahnya jadi nggak mau dijual, Kang? Baik, Pak. Nanti saya olo si Juned, Pak. Ned. Kumaha itu bos Ijon geus mawa duitna, Ned. Bos Ijon. Uing mah sudah tahu. Dia mah penipu. Mendingan sare we aing malah. Bos. Maaf, Bos. Nanti saya rayu dulu si Junednya biar bisa dijual. Mana nih orang ini jual tanah juga susah. Mamin, ayo kita cari tanah yang lain aja. Ya, Bos. Baik, Bos. beunghar teh jadi. Yang naon beunghar? Nu penting mah sagala cukup, Asep. Sia Maned, arek beunghar teh jadi. Arek aya pabrik cilok di dieu Bang Kilang. Naon riweuh pabrik cilok. Hayang cilok mati Bang meuli ka Mang Tarman.
gampang. Si Maned. Mana ya Kang Junet teh? Di mana Kang Junet? Di mana ya Kang Junet? Nyangga satu net. Kuring balik heula. Balik beunghar teh jadi. Yor, kajeun deh kalah. Jadi jauh. Eje ejeng Mang Ujo rek meuli arloji eje. Ngejo henteu di baju susuna digenyo eme. Nyi Imas udah kemana? Iya Kang Sohib. Upami Kang Junet di mana nya? Ah ya di kebon tadi mah. Oh, hatur nuhun atuh Kang pami kitu mah. Mohon mangga atuh Nyi di kantor. Oh, itu nih Kang Junet teh. Nyi Imas. Aya naon Nyai? Ih, Sakang. Ih, da Akang. Aya naon Nyai? Si Abah. Kunaon si Abah? Si Abah, Kang. Kunaon si Abah? Si Abah. Masa Nyai mau dijodohin sama juragan Cilok? Si Pak Ijon. Duh, kok aing Pak Ijon. Bos belegug gitu. Kayak ngawin Nyi Imas. Parah ieu mah euy. Terus si Abah sekarang kemana? Itu tuh Kang, ke kota. Mau nyari rumahnya Bos Cilok. Biarlah Nyi, ku Akang susul kuda we. Abah. Terus gimana tuh Kang? Pokoknya Nyai tenang. Biar si Pak Ijon ku Akang dipepeh. Pokoknya mah tenang.
Akang mau siap-siap dulu. Mau nyusul si Abah ke kota. Yuk. Nih, awas, hati-hati. Nanti digorobas. Wah, gorengan Lim. Parte, parte. Bu, nyonong kopi. Nyonong, kopi hidungnya, kedapnya. Ah, gorengan Lim. Mang, nyanet mang. Mangga Kang, kopina. Nggak mohon bu, mohon, mohon ya. Akang pada ke mana? Eta bu, dari ke kota, gitu. Lim, mana boga duit tak? Aya, sabaraha? 30.000. Ribu Ned. Ayo nggak butuh lagi 30.000. Ada mana? Ya. Nah, ya 10.000. Berarti maneh ka urang utang 20.000. Hor. Nah jadi urang anu ngutang. Kan maneh nu nginjemna? Hor, kan orang nginjemna 30.000, maneh ka urang karek 10.000. Berarti utang maneh ka urang 20.000. Itu Bu, janten sabaraha? Naon wae Kang? Gorengan 20, kopi 2. Janten 10.000. Nya. Lim bayar Lim. Napa urang lumayan? Pan maneh boga hutang 20 ka urang. Kan tadi karek 10.000. Bu, nyangakeun. Matur nuwun Kang. Ya, sami. Lim, dek ka kota heula nya. Oke. Ayo ah. Ya. Oke.
Nah, jadi takut teh mumpung aya wahon. Mang, tunggu kota-kota mang. Tunggu. Mang, tunggu mang, kota-kota ieu mang. Mang, ka kota ieu ngilu ka kota mang. Mang. Dasar uang mau dasar supir wawan edan kasih duit gak mau. Anjir, jalan hidung. Aduh, kenapa? Gede amat. Mang, gimana? Ari wahon di mana? Wahon. Bus meureun. Wahon badag nih. Iya terminal. Oh, bus gede. Iya di terminal. Oh, eta. Mang. Ari ka Bandung ayeuna jam baraha? Jam 7-an, Mang. Mun ka Tasik, Mang? Mun ka Tasik jam 7.30. Garut. Mun ka Garut jam 8-an lewat. Ari Amang tuh balik ke mana? Teu, arah Suntul. Ket mah dasar belagu. Cut 2 merah action. Oh sia, kade ku aing. Oh sia, ka mana sih? Mabet aing ka kieu. Di mana kunaon atuh? Aing ngan aji. Action. Kamera action. Sok we Imas, ikutin aja kata si Abah. Kalau nggak mau mah buat minum aja. Kamera roll action. Hayo mali. Dia ngare beunang teu beunang. Action. Kenaon eta di dinya? Nananan belagu. Action. Ayo nang gelis tasungi. Ngomong gitu atuh. Action. Entos tukang, entos ulah parah saya. Terus. Action. Mang Ece jeung Mang Ujo rek ngendi. Salah deui mah. Dibalik. Apa ya? Heeh. 1 2 action. Ini jalannya mutar-mutar sangat jauh. Benar tak balikan itu? Action. Udah aku. Naon nyai? Emang kunaon? Saya mau beli tanah di sini. Berapa luas tanah di sini? Oh benar. Kamera action. Berapa kamu ngasih harga tanah di sini? Biar cepat saya bikin pabrik cilok di sini. Biar. Kopi Haji Gede, ini.
Bos Salim.